Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Ciung Wanara, kacaturkeun di Kerajaan Galuh anu ngaheuyeup dayeuh waktu harita nyaeta Prabu Barmawijaya Kusuma. Anjeunna boga permaisuri dua, nu kahiji Dewi Naganingrum, ari nu kadua Dewi Pangrenyep. Harita dua anana keur kakandungan. Barang nepi kana waktuna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun budak lalaki kasep jeung mulus di ngaranan Haryang Bangga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun di parajian ku Dewi Pangrenyep. Orokna lalaki deui, tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing. Nepi ka saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok anu saestuna diasupkeun kana kandaga, dibarengan ku endog hayam sahiji, terus dipalidkeun ka walungan Citanduy. Ngirengneuh kaayaan kitu, Sang Prabu kasida ambekna ka Dewi Naganingrum, terus nitah kaki lengser supaya maehan Dewi Naganingrum lantaran dianggep geus ngawiwirang raja pedah ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku lengser, tapi henteu dipaehan. Ku lengser diselongkeun ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga anu dipalidkeun teh nyangsang dina badodon tataheunan lauk Aki jeung Nini balangan perang. Barang Aki jeung Nini balangan perang, neang tataheunan kacida bungahna menang kandaga teh. Leuwih-leuwih saenggeus nyaho ge di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Gancangna budak teh dirawu, dipangku, dibawa ka lemburna nyaeta lembur geger sunten serta diaku anak. Kocapkeun budak teh geus gede, tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki balangan perang, nenjo manuk nu alus rupana, nanyakeun ka Aki balang perang ngaranna eta manuk. Dijawab ku Aki eta teh ngaranna manuk ciung. Tuluy nenjo monyet nanyakeun deui ngaranna, dijawab deui ku si Aki, eta teh ngaranna Wanara. Budak teh resepeun karena eta ngaran, tuluy bae minta supaya manehna di ngaranna Ciung Wanara. Aki jeung Nini balangan terang setuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi pamuda anu kasep sarta gagah pilih tanding. Ari endogna teh disileung leuman ku Nagawitru di Gunung Padang. Nepi ka megarna ayeuna geus jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poe Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini balang terang sabab rek nepungan raja di Galuh. Inditna bari ngelek hayam jago teh. Barang nepi ka alun-alun amprok jeung Patih Purawesi katut Patih Puragading. Nenjo Ciung Wanara mawa hayam jago. Eta dua patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan, truk bae hayam teh diadukeun. Hayam patih eleh nepi ka paehna. Patih dua ngambek, barang rek ngarontok Ciung Wanara ngaleungit. Dua patih buru-buru laporan ka raja. Ari Ciung Wanara papanggih jeung lengser, terus milu ka karaton. Nepi ka karaton, Ciung Wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Dua anana make tandon, lamun hayam Ciung Wanara eleh, tandona nyawa Ciung Wanara. Sabalikna lamun hayam raja nu eleh, tandona nagara sabeula, sarta Ciung Wanara baris dijenengkeun raja tur diaku anak. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeseh, terus kapaehan ku Ciung Wanara dibawa ka sisi Cimbarani di mandian nepi ka elingna. Gapruk diadukeun deui,
Kergitu datang naga witru di gunung Padang, nyurup kana hayam ciung wanara. Sanggeus kasurupan naga wiru, hayam ciung wanara unggul, hayam raja eleh nepi ka paehna. Luyu jeung jangjina ciung wanara diberi negara sebelah. Belah kulon dijenengkeun raja sarta di aku anakku Prabu Barma Wijaya Kusuma. Ari negara anu sabelah deui, belah wetan dibikeun ka Haryang Banga. Ku kabinekasaan Kilangser, ciung wanara bisa patepung deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila rek perdaya Dewi Pangrenyep teh kanyahoan ku ciung wanara. Saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkep serta dipenjarakeun dina penjara besi. Harian Banga kacida ambekna basa nyahoan yen indungna geus dipenjara ku ciung wanara. Ter atau tarung aya nu eleh sabab sarua saktina. Tapi lila-lila mah Haryang Banga teh kadesah ku ciung wanara. Haryang Banga dibalangkeun ka wetaneun Cipamali. Tah harita kaayan galuh jadi dua bagian teh. Ulunun Cipamali dicangking ku ciung wanara, ari wetaneun dicangking ku Haryang Banga. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit, lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.